You're so pretty when you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana balik deui sareng kuring Arta Pradipta dina acara Wantos Terkini. Pemirsa, sektor antikan serta pengembangan SDM nyaeta salah sahiji sektor anu mendapat perhatian utami dina mangsa 3 tahun pamerintahan Jokowi JK. Nanging kitu, pamarentah nyangharepan tantangan anyar dina membenahi sektor ieu, yaktos sosial media. Pupuhu widang SDM terbarukan serta antikan vokasi dina Forum Rumbuk Nasional 2017, Renaldi Kasali, ngomong, di era pengembangan teknologi, dunia maya anu kakoncara kalawan tawis cara damel anonim, ngembang kalawan pesat pisan. Langkung teras deui, Renaldi Kasali ngomong kirangnat etika serta ujaran kebencian anu bertebaran di media sosial ngaberatkeun tantangan sosial dina ngawangun SDM berkualitas ngaliwatan antikan sifat. Cacak gitu, manehna menten pamarentah atau seueur ngelakukan perbaikan di bidang antikan vokasi serta pengembangan SDM. Nanging, aya keneh pegawaian imah anu kadah dipungkas pamarentah. Kitu Wartos Terkini poe ieu. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring dina acara anu sanes. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, I just wanna take you anywhere that you